Ih. Kunaon sih teh? Ari sia kunaon teh segiran wae teh tadi. Iya, keur main game. Game naon ya teh? Game Who is the Spy. Nu kumaha ya teh? Asiga kieu mah matematika. Non berhubungan di matematika nonya. Ngitung ya nya. Berhitung tuh. Nah, batur ge ngadus. Batur ge ngajawabna teh angka, pelajaran, nomor, MTK, pelajaran. Nah, ieu make tulis. Berarti si Ika ieu mah spyna mah. Oh, nah make tulis. Doing. Tuh bukan bener masih Ika spyna. Mau main keseruan Who is the Spy kayak kita? Yuk download Play sekarang. Lapar mah yang dahar. Ya atuh di lapar mah daang, panjang modal. Kolot mah paribasa cenah ari meuli baju lebaran teh kudu ti angalna bisi beakeun. Tapi dah bener eta teh. Tong boroning di tokonya di online oge geus barareak. Aya warnana, eueuh nomerna. Aya nomerna, warnana eueuh. Aya nomor jeung warnana, duitna eueuh. Ari keur leutik mah lamun dipangmeulikeun baju lebaran ku kolot teh sok ngahaja meulina teh anu badag. Ajarna teh ngarah kapake lila. Di waktu bajuna geus mahi, geus sedeng dijeun elap. Alhamdulillahnya cek. Puasa tahun ayeuna urang teh masih kena di paparianan umur pikeun ngalaksanakeun ibadah. Alhamdulillah. Lain ari bulan puasa mah bedanya. Sok aya we kitu gogodana teh. Komo lamun ti beurang nempo batako teh siga gegeplak. Nempo cek ieu uci jiga jus lemon. Guluh atuh eta mah. Padahal cenah ceu ari ngaranan bulan puasa mah nya setan jeung judi teh dicangcang cenah. Sangka teu ngaganggu kanu puasa. Ah, cek saha ieu teh? Wadul teh. Ah, piraku wadul. Make kudu sagala piraku. Tuh buktina. Mayang orang tunggilis, kacangklek salah jalan. Lamun hayang boga pamajikan gelis, kudu daek ngamodalan. Apa manukan init sorangan? Lek panen sawit tinggal metik. Apa majikan osok hitungan? Ari mere duit ku saeutik. Mang Asep orang tunggilis, Mang Dadan rek naik haji. Sok resep nempa nu geulis, hari pamajikan dangdan tara dipuji. Mang Daud arek ngawinkeun. Mang Ojan nyawak sero. Kana udud osok mentingkeun. Ari budak hayang jajan tara di warung. Nyieun ager dina baki, Mang Ojan dagang BH. sing bager kasalaki. Sanajan tara usaha. Seuri heula atuh. Sok gregeteun da ari geus kieu teh. Sok hayang geura buru-buru menang milik. Narek naon gitu? Hayang ngalunasan cicilan motor sabulan deui. Duh, bisa adan. Kemana atuh meni buru-buru? Nyarek sholat atuh. Meni buru-buru. Atuhnya engke we da karek adan. Nya era we atuh. Nah make kudu era. Ari ulang milik sok hayang buru-buru. Piraku ari waktu ra sholat dingke-engke. Meuli paneker di tukang oli, nenden kutang di jero WC. Ari keur skincare masih kabeuli, ari mayar hutang hararese. Kaci guntur alat del banget. Melak kentang ger gede leho. Karena kagorengan batur teu boleh inget. Ari kana hutang gosok poho. Aya munding ngadaang keju, aya gaang dina jero calana. Hayang ginding belaan nganyukan baju, ari keur daang ti ka saayana.
saya mah meuli jam medun. Sanajan aing teu gawe, nu penting bisa udun. Betapa kagetnya diriku melihat bajuku yang ecreg sedang dicoret-coret oleh makhluk lucu ini. Di saat aku merasa kesal, bukannya memberi solusi, Marimar malah yang serikeun. Tapi setelah itu Marimar memberikan aku Uniclean Clothes Remover yang bisa membersihkan segala macam noda yang ada di pakaian. Caranya juga gampang. Pertama, siapkan dulu wadah, kemudian habuskan baju yang mau digero, lalu masukkan 2-3 sendok daang serbuk Uniclean Clothes Remover. Setelah itu, Leo menggunakan cai panas secukupnya. Lalu cicingkan 15-20 menit. Setelah dikeum selama 20 menit, kita bilas menggunakan cai yang ngocor. Dan ini dia hasilnya. Bajuku yang tadinya sangat rewok oleh spidol bisa kembali bersih hanya dengan menggunakan Uniclean. Selain membersihkan noda spidol, Uniclean juga bisa digunakan untuk membersihkan pakaian yang berjamur seperti lap dapur, mukena, atau handuk yang sudah buladig. Terima kasih Uniclean, kamu selalu menjadi penolong aku di setiap masalah. Cek, geus boga naon keur bulan puasa? Kamari teh geus meuli beas 3 karung. Meuli mie 3 dus. Rek teh nyiapkeun naon? Ah, abi mah nyiapkeun iman we supaya fokus kana ibadah. Lamun ada daharan. Nya arek atuh, meureun paeh lamun teu dadaharan mah. Nah atuh teh nyiapkan keur isi pejit. Teu boga duit sugan. Tapi dah gampang duit mah benang ku nginyeum. Ari ngaranan puasa teh ceu urang terek ibadah. Lain sapati-pati ngosongan beuteung. Mata kurang teh kudu fokus kana ibadah. Pokona mah ceu urang teh kudu ngajauhan sagala hal anu matak ngabatalkeun kana puasa. Urang teh kudu puasa nahan hawa nafsu, puasa ngomongkeun batur. Pokona mah urang teh kudu puasa tina sagala hal anu matak jadi piomongkeun. Tah berarti nginjem duit ge ulah. Nah, ha? Pasok matak jadi piomongkeun. Caritana we puasa, ari teh beurang ngomongkeun batur. Caritana we arek puasa, ari salatna henteu. Meuli baju heulakeun ari puasana sakadae. Boga mukena we meuni aralus, ari dipake tara. Caritana we geus ngentah hampura, tapi masih keneh sok ngagogoreng. Bebejana we rek ngabuburit padahal marek bobogohan. Aduh sia tuh nyen kue lebaran namanya loba. Terus Ari salaki di beda nu tutung. weyo Cari tanah we puasa. Ari ti beurang ngamboro batur. ngamoro. Di moro. Moyan jelema di poro. Cek, boga duit ti iste. Eueuh teu boga. Taraneun duit na jero kulkas. Ih, maksudna teh duit simpenan Cek, duit teundeunnan. Ah da sok diteureun ari duit mah tara digigiwing. Ih, maksudna teh duit anu teu dipake Cek. Ari ngaranan duit teh pasti wae dipake. Moal aya duit anu teu dipake, kecuali duitna geus teu laku. Ah, si Ece mah ngomong wae kitu teu hayang mere nginjem duit. Syukur we ari ngarti mah. Ih, saha itu lalaki mereka kasep. Ning ari kanu kasep masih kene katempo. Masih kene awas. Ari kana aksara Quran geus teu katempo, mun sok hararese diajak tadarusan oge. Aslina eueuh mah geus teu pati awas kana aksara Quran mah. Ngaji ge jadi balelo adi teu ketempo mah. Era we atuh ajarkeun we teh belul ngaji. Atunya make keler we naon hesena. Ah pan nyaho boga irung lemunung. Jadi sok tara nyangreud. Ari make kacapanon teh. Oh, berarti Ece mah kudu make ieu Quran anu tulisanana Gararede. Tah eta memang aya. Nya aya atuh. Tah, nu kieu Qur'anna.
Ini adalah Al-Quran Lansia Al-Mahira. Didesain khusus dengan menggunakan huruf yang besar, jelas, dan juga tegas. Disusun menjadi 6 jilid mushaf yang berukuran A5, sehingga nyaman dan juga ringan saat dibawa. Al-Quran ini cocok sekali untuk aki-aki atau nini-nini yang penglihatannya sudah mulai mabur. Selain itu, Al-Quran ini juga mempunyai berbagai macam kelebihan. Salah satunya terdapat petunjuk wakaf ibtida dan tajwid yang berwarna. Packagingnya juga sangat cantik loh. Terbuat dari box premium, sehingga tidak usah khawatir boxnya akan babari rusak selama Al-Qurannya disimpan secara tarapti. Al-Quran Lansia Al-Mahira, besar hurufnya, ringan bawanya. Ah, nukil Al-Quran mah. Ayo nama nges eueuh alasan deui. Ece kudu milu tadarusan. Daerah kitu tadarusana. Engke sore. Duh, mal bisa engke sore mah. Ece mah geus moal bisa deui wae. Rek ka mana kitu? Rek neangan simut jeung siliminho. Dah, sakedeung deui bulan puasa. Memang kunaon gitu? Ah resep we. Ada bulan puasa maning sok nyarieun kolek. Ah, tak kudu bulan puasa hayang nyeun kolok mah. Ayo lagi we cuma arek nyieun kolok mah. Ih, asik euy. Sok atuh kadekeun kalapana, kendai ku abi dipangmarudkeun. Ah, rarieuh purad baru heula mah. Geus saya santan nama make sun kara. Heuh meh teu era teuing we atuh ari ngeluba bantu mah. Kalem boy atuh ada hayang mah. Tak kudu sagala ngilu bantu. Ih, asik euy. Rek diberelin. Dibere, meuli.